Kak dia sia-sia juga anak jadah nggak jodoh punya dia. Saya masalahnya yang aing. Masalah candi gaji. Nah iya bu, namanya Ceromlah kakak KDI yang sudah mengharumkan nama Subang. Oh, luar biasa. Bejakeun aing kieu-kieu ge KDI goblok ku sia sok bejakeun. Naon KDI teh cenah dong? Hah? Bejakeun atuh kontes dongdon Indonesia. Gila, nu koski kontes dongdon payuna ge paling 15.000. Di pulangan kene goblok sakitu teh sia. Nah wae sia aing 15.000 mahal teuing. Gila. Aing mah 5.000 ge dicicil. Deh tuh, siga Peru. Ya ayeuna ge teh tukang truk aya kene boga hutang ka aing. Biar kuat mau jangan juput biar oke. Juput sia ngajedog. Coba cing heula. Naon? Minta tepuk tangan yang meriah buat kakak KDI. Luar biasa. Aya 5an mah meureunnan. Jadi Wah. lamun si kakak geus aya pasti rame maksudna teh gitu. Ceromlah lamun di YouTube-na. Udah subscribe belum? Channel YouTube-nya? Tiung setan. Sakade selame. Iya selame urang di dia. Tiung ieu teh kieu-kieu ge wadah hulu ieu teh. Ten ge eta. Iye. Aing ka dieu make baju anyar. Beb, deuleu usia baju anyar cenah Pak. Kieu patut baju anyar. Si batu. Pakatu nu kosnya baju anyar pakatu. Ye sia bapak-bapak mah resepkeun baju kieu teh, sia mah teu nyahoan. Nah, geuning kudu resepkeun nu kos kitu. Oh, tinggal ngingkur si asup ka dieu. Bener ya, Pak? Bener aja gitu. Ya si bapak geus teu kuatan di dieu, neng ngingkur hayu asup ka dieu. Sok sia. Tapi bener aja gitu nama. Ye, aing mah bener wae emang sia salah wae. Dah aing mah ketong boroni pamikiran nu salah awak ge salah aing mah. Yo, dengengkeun sia ka dieu hayang nyaho mah. Tuh tukang kendang itu deuleu ku sia. Pernah merkosa aing. Sia aing nyaho palangkakan sia herang. Ngahampelas, aya palangkakan dihampelas. Sampai si Widi ganteng-ganteng bagi kanu kos kieu. Mana barangkali perkosa ku si Widi. Aya 250 genep manya hari tate. 250 genep. Sakali deui teu kahitung. Nu mana? Nu di daguran awi sih eta 257 berarti. Yo. Aing nu malik mayar. Norong tungtungna teh norong cenah. Aing mah sakieu ge alhamdulillah kok. Aing mah sakieu ge aing mah alhamdulillah bisa ngahasilkeun duit aing lumayan sapenting menang 30 hulu ge. Bati nabe apa bati kumaha? Bati ngadengkak. Tapi eta mah baheula, kau ayeuna mah geus tobat. Alhamdulillah. Ya, ayeuna mah geus istiqomah. Alhamdulillah aing salian ti istiqomah aing mah istihoroh kan. Ka salat. Ampun kakak Gusti Agung. Aing ka dieu teh titah kikieuan meureun ku Pak Hajat. Da kurang hidang Pak Hajat lah manggil aing udah. Ya, denge kakak penyanyi ayeunanya dari zaman ke zaman regenerasi loba nu gareulis. Heeh. Mantap. Maneh mah geus moal payu deui kitu. Ieu dengikeun sia lain moal payu artis geulis loba. Awakna alus loba. Nu kawas kieu mah moal aya setan mantap aing mah dimuseumkan. Mantap kitu. Lestarikanlah kagorengan sia teh gitu. Tah eta ka aing lain. Ka aing tahu panan sia, apa sia? nuhun. Ya kak, geus aya nu kieu we nya. Di ditu aya bos-bos PLN ieu. Bos PLN. Belum mana bos PLN Bekasi? Buset. Ayo di ditu. Aing sieun ah. Di sisi arek disetrum modal sakalian aya kitu aing tangga gerotkeun. Ye, bu eta mah lain PLN meureun. CV Modar Jaya. CV Modar Jaya menerima bunuh diri, penggal kepala. Goblok juga. Geus ya teh aing orang hibur
ngahibur we, urang ngahibur. Ngahibur. Datang ka dieu di ondang teh ku Pak Hajat Ibu Hajat tentang ngahibur sia teh. Aing teh. Amuran mah make baju nu rada meujeuh sia teh. Wah aing nu meujeuh na ge daster di aing mah. Aing sok bayangkeun ku sia aing make baju kawas kieu. Sok bayangkeun ku sia aing teu jiga pocong mumun mah meureun aing. Kuat aing ngereuna ge ampun deui. Nah, mentang oge nanoge kudu disaruakeun jeung awak. Ya, sesuai dengan postur tubuh. Tah naon tah si mamah tarik ka mana mah? Arek ngamplok tadi itu sia batur maek salaman. Iya, sugan teh arek mental lagu ka. Geus aya lagu mah tabiat teh hayang aya pakaulan ti keluarga besar Soebul Bete. Naon cenah? Hayang nimpugan si kakak cenah. Make kenteng, geus nyiapkeun kenteng nama kedeung. Hik nimpugan aing. Ge buru atuh. Hayang pangnyanjikeun ku kakak kade Icerom lah. Udah di-subscribe belum? Udah. Mana fansnya? Icerom lah. Loba nu nyahon kulaga channel sia tah nu teu gajihan teh. Oh, can monetisasi. Can monetisasi eta teh. Tah ieu kan aing baheula mah meme jadi romla ing si Eti. Si Eti. Tah itu salaki aing tuh si Sumardi nu beuki kawin teh. Tah ieu nu ngorana ieu. Hadiah sia dongdon, hadiah. Kumaha siang aja dong gue di dinya sik sia hadiah. Dongdon sia teh. Tong teuing sia. Hadiah sia. Hadiah sia. Hadiah. Sia erang-erangkeun baju soek goblok. Puntennya. Punten ieu. Sia baju soek dipakake teh hidang sia mah. Ini tong aing jam. Karung. Sia aduh aing mah. Sia ditiupan emang panas nikna. Kumaha we sodako mah da cek mamah oge teu bisa sodako duitnya diri sorangan sodako. Ah, sia mah nya aing ge sia mah emang dasar janggol. Sia. Emang Dimeni atuh sia mah sebut ublang teh sok meuli mimiti oge ketarik pisan seurina. Sia nanaonan kong? Kong sia nanaonan kong? Oh pawang hujan. Rara pawang hujan. Oh iya pawang. Ya pawang hujan. Sia nyaho temun hajat embung hujan kumaha? Aya trikna hiji. Aya trikna aing Kumaha sok. Bu hajat ya bisi hujan nya aing mah geus maju ka usum hujan. Pak hajat ngala bangkong nu gede nya. Bangkong. Talian sing pageuh di luhur ieu tah. Mana tenda? Di luhur tenda papayon talian sing pageuh bacaan heula bismillah 3 kali, sholawat 3 kali. Talian sing pageuh di dinya di luhur. Si bangkong. Geus poe eta dijamin moal bakal turun. Wow. Hujan sakitu. Geus mendung mendung. Naon. Hujan. Ya moal setan ngaranna ge bangkong lagi di talian kumaha turunna hujan mah nya turun. Hanya kitu teh. Tapi aing teh kapikiran kadenya nya anak ge. Kunaon sih? Teu turunna si bangkong aing mah mikirna si bangkong. Acing orang hujan tah ampun. Siapa turun bangkong di talian pageuh dinya. Kan hujan bang. Ari hujan mah teu nyaho nya ai geus waktuna turun mah nya turun we sia. Ampun deka. Aduh Gusti cing geus kekeber gitu ya Allah pasukan hihit. Sok arek aya nu nyuhunkeun lagu ieu kieu oge aing teh ka kamari. Acan sia teh. Can sia teh atuh. Datang si kakak si Romlah ge geus riweuh da sia jet nangtung. Ieu eta jelema ieu samarukna awakna majalah meureun dicoret-coret. Awakna meuni bala. Aduh ampun. Mading sakola teh ka ieu urang hibur. Urang hiburan heula. Urang hiburan. Mana kudu lagu teh? Sadayana keluarga besar tadi nu nyuhunkeun hoyong hiburan kamarayun senang kaweul sadayana. Sok sia kahareup aing turun. Nyanyi teh di dia disawer ku hajat, disawer ku tamu kabeh. Ya ampun, aing hayang nyolok mata sia mah make kacamatan wae tuh da. Kotor kacamata aing gedeung. Ih, sia meni kumaha bieu ngahahna? Iya anjir bau sepiteng sia mah. Ajar ngadang bangke bieu aing. Jangan bakena di jero sepiteng. Kumaha ibu laguna aya naon? Hayang lagu naon? Langsung ku Cerom lah ya dinyanyikeun. Mangga keluarga besar. Sok tah aing mah sagala lagu ge bisa sok kecil lah. Segala lagu bisa. Duda harapan. Duda harapan. Apa tuh sia bos? Harapan Jaya. Lain aing bingung eta harapan duda kawas kumaha. Jadi berharapnya jadi duda meureun kitu.
Keyang meureun. Ya bapak sing balik atuh eta lagu teh. Duda harapan we. Hayang meureun jadi duda. Ieu naon di gunung? Tenganan. Wah jauh di Gunung Semeru ieu laguna. Juragan PLN. Halo mama cager. Alhamdulillah bila gering mah tuh moal ka dieu mamanya mamawa impusan ka dieu. Ampun duda Araban meureun bapak. Araban bos PLN. Ah bos PLN. Ampun tenganan palingan bapak bangetna jiga tihang listrik ieu. Siapa? Minggu setengah waktu tiang listrik. Oh nyari itu juga tiang listrik mah juga kilometer. Ayo sia tong kalang haplop poe sia juga nu kurang daang sia mamawa organ merek narinai. Juga kompor gas wae. Majar aing hoream sebenarnya manggung ayeuna teh. Kunaon? Geus ludes gaji aing. Abi kan satu teman enggak bersemangat. Eta. Kunaon sih anak jadah kunaon? Deui kira aing yang ngadengin suara siap ya. Abi kan satu teman enggak bersemangat dan semuanya yang ada di sini. Enggak bersemangat. Kemana kok? Kok sia rekaman kok? Sia rekaman tong sok lah. Sia sok wawanianan sia mah kitu aya artis mah ngomongna kudu kitu. Oke. Ame percayaeun yen aing teh artis. Asik. Ini siapa? Yuk. Sudah harapan. Siap banget. Kami terus naik semuanya berikan enggak berikan. Sah. Hayat tuh siang aja dong, gue. Oke. Ayo, bos Bekasi, PLN Bekasi. Ayo. Sadana. Ese muda siap. Ese muda. Ayo liar kok. Kalau waras PLN. Siap, kalian. Ayo, Pak. PLN, sama kalian. Ampun, pengen. Syantia Bella non sih? Hah? Laudia, Cynthia, Sia, itu mana Bella? Ayo dong, Laudia, Cynthia Bella masih menunggu di sini ya. Yuk siapa lagi yang mau yuk 2000-an sok kadario. Aing juga alabatan tukang ngekngok kong. Tinyo teh tukang ngekngok nu 2000-an goceng tilu sok lah. Kalau memang natong rusuh disendok na kateureuy bangga. Kalau merek nyawer mah tenang, Dede masih ada kok di sini. Iya. Hai Pak Ketut, ya Allah kemana sih Pak Ketut teh? Ya Allah Gusti nu agung. Nu mana Pak Ketut teh? Allah Pak Ketut, ya Allah Pak Ketut ieu meuni kasep ieu meuni jiga. Tulang rusuk, tulang taleng tah. Tulang lunak. Ampun, siap Bu Bos PLN. Ampun tingana. Lagu nami kot sararian tulang rusuk. Bos. Ayo atuh ka dieu Bos ikut. Yang ikut. Dede mah udah mau ningali bos teh sok hayang ikut, sok hayang. Ih bos itu tumpakan dong. Heuh ya Allah aing mah ngomong unggul ge kuat disawer dah. Ampun neng tadi aing nungsia buru ka ditu. Cing loba kitu ge jakun. Hah?
ibu siuh, nu boga siuh jeung nu boga tulang rusuk karek gelut heula di dia lah. Garelut heula lah tulang rusuk jeung siuh ya kira-kira saha nu menang ya. Si Aa pasti keur mikir teh mun aing hajat cenah rek nanggap eta cenah ada. Sok atong didengekeun cek batur mahal. Heueuh bener emang ge. Ampun teh ngana. Nah, siuh. Ibu tulang rusuknya katanya siuh dulu boleh. Nah, cek ieu tulang rusuk dulu, cek ieu boleh. Tah cek ayeuna mending ngadukeun nu boleh jeung nu tulang rusuk dulu. Yeah. Sebelum ada tulang rusuk ada pengumuman dulu. Pengumuman naon? Ini mau keluar katanya bagi pemilik kendaraan B2742 SXE Brio. B2742 siapa salah meureun macana ka dieu aing. Ieu kanggo nu ngagaduhan mobil ya. B2742X B2742 SXE lulus SD itu B27 nyata naon si setan. B2742 SXE mohon dipindahkan kumargi, ini mobil parkir di atas mobil batur. Oh aku masih ngahalangan meureun mau ada yang bucat. Ada yang keluar. Pan bucatnya keluar setan. Jadi ya tulang rusuk apa siuh heula kumaha ya? Nyatanya we. Oh. Siuh heula. Tulang rusuk dulu ya. Bentar ya, tulang rusuk. Habis tulang rusuk ada tulang taleng. Ya, Bu. Heula nya nu gablek siuh heula. Mangga, Bos. Dede nu nyanyi. Dede nyanyi. Teguk eta teh. Teguk lah. Wah, di bandring teh teguk mah.